Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, Fatahan kabira. Allahumma ftah lana bil khair wa khtim lana bil khair. Au kama qala ulama sareng wujud ilam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu Puji kagungan Allah Subhanahu wa taala anu maparinan ka urang sadayana nikmat anu pangageuna nyaeta nikmat iman, nikmat Islam. Kalian diwuwuh ku nikmat sehat jasmani, rohani anu tangtosna dina waktos ayeuna Allah ngampalkeun urang sadayana di ieu tempat. Mudah-mudahan pempalna urang sadayana di ieu tempat adalah sebuah tanda atanapi ciciren bahwa urang bakal dikumpulkeun deui di yaumil kiamah kalayan riungan anu dipikari ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam tetap dicurah limpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargi ka para sahabat tabi'in sareng tabi'atna urang mujantan umat mantena mudah-mudahan kenging syafaatna di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan wargi sadayana diteraskeun deui hanca urang sabuna didawuhkeun ku Ibnu Athaillah bal an hadal himmata fiha ila Allah taala wa sarafiha musta'inan bihi fil qudum alaihi. Anu bihartosunana nyaeta setiap jalmi anu bangkit semangat, anu buburuan, anu gagancangan menuju Allah Subhanahu wa taala terus ngalumpangkeun diri tegasna mah mujahadah. Atanapi ari mujahadah teh nyaeta maksakeun diri, ari mujahadah teh nyaeta sungguh-sungguh, maka eta jalma bakal ditulungan ku Gusti Allah supaya kuat sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Para kasepuhan wargi sadayana, jadi urang itu hirup di alam dunia adalah keur latihan atanapi keur berusaha atanapi keur naon bahasa santri mah mujahadah. Sakumaha bahasa slogan manjada wajada, siapa orang anu bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Jadi urang teh hirup eger bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka level manusia di alam dunia adalah terakhir pangkatna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakal nyampe kadinya kabeh inna lillahi salaresna urang sadayana eta lillahi kagungan Gusti Allah wa inna ilaihi raji'un jeung urang bakal balik ka Gusti Allah. Tah urang teh ayeuna sapertos ngariung kieu teh ieu teh keur babak-babak latihan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dawuhan Allah anu disebatkeun dawuhan Rasul ku dicarioskeun ku Kanjeng Nabi dina hadis qudsi anu didawuhkeun ku Gusti Allah salaresna saur Allah kaula teh nyaeta aya dina prasangka setiap hamba kaula sing saha jalma anu nyangka kaula teh adalah Allah dat anu ngahampura dat anu narima dat anu ngaijabah maka kaula bakal ngaijabah bakal narima bakal nulungan ka eta hamba kaula jeung sing saha jalma anu nyebat-nyebatkeun kaula keur dina sorangan dina hatena maka kaula nyebatkeun anjeunna dina diri kaula sing saha jalma anu nyebatkeun kaula dina jamaah babarengan berjamaah zikir ka Allah maka kaula nyebut setiap arana babarengan jeung para malaikat kaula. Maka sing saha jalma anu lempang ka kaula saukuran sadupa saukuran sajengkal maka kuring ngadegetan kaula ngadegetan anjeunna ukuran sajengkal. Sing saha jalma anu lempang menuju ka kaula lumpat ka anjeunna. Jadi urang anu dina hate bersungguh-sungguh milari karidhoan Allah bener-bener yakin urang bakal nyampe menang rahmat Allah, menang ridho Allah, menang ijabah nakti Allah, maka Allah bakal nulungan naon anu ku urang keur diusahakeun. Ibu, jadi urang tong putus asa tina rahmatna Gusti Allah. Ulah ngarasa diri urang teh henteu pantes lah ka kuring mah meureun geus teu pantes cenah salat teh da kuring mah ayeuna sakieu gede dosana meureun kotor goreng cicing di masjid teh da kuring meureun ayeuna era loba dosa lamun ayeuna kudu ruang riung kana pangajian teh berarti lamun urang ayeuna memutuskan diri dina rahmatna Allah ngarasa diri teu pantes kana meunang rahmatna Allah ngarasa diri teu pantes diuk dina tempat anu mulia maka nu kitu biasana dituturkeun ku seton sehingga anjeunna berputus asa dina meunangna rahmat Gusti Allah. Sekalipun urang dimimiti isuk sampaikeun ka urang sampaikeun ka peuting deui teu eureun dosa ngalakukeun maksiat maka urang ulah eureun deui istighfar ka Gusti Allah. Sabab memang ibu janjina setan begitu diusir di surga karena Allah miwarang-piwarang sujud ka Nabi Adam, setan ngarasa sombong, ngarasa dirina asa geus lila kirupna, geus loba sujudna, geus pangluhur darajatna. Terus Nabi Adam diciptakeun ku Allah piwarang sujud ka Nabi Adam. Cek setan keheula ya Allah pan kuring geus ribuan taun sujud ka anjeun, pan kuring geus pangluhurna umurna ti Nabi Adam. Nah kudu kuring anu takdim ka Nabi Adam, maka sombongna setan ngajadikeun Allah ngusir ti eta surga.
sombongna setan, sehingga setan itu berjanji ke Gusti Allah, ya Allah, atas namamu, tuh setan pun ibu ngagoda Nabi Adam jeung anak cucu Nabi Adam atas izin Gusti Allah. Setan itu untuk berdaya sebenarnya. Anu kuat itu adalah pertolongan Gusti Allah. Urang itu lain eleh ku setan, tapi urang teu meunang pertolongan Gusti Allah. Dan pertolongan Allah bakal ngelehkeun sakabeh naon anu diciptakeun ku Gusti Allah, termasuk setan. Bakal setan itu yakin bakal ngagoda anak incu Nabi Adam. Cek setan iblis, ya Allah, kuring mah hirup di dunia moal kenal lelah, teu beurang teu penting, moal mikiran kamewahan, moal mikiran tempat. Hiji tugas kuring mah arek ngagoda anak incu Nabi Adam anu geus kusabab jadi wasilah kuring diusir di surga ka dunya jeung dilaknat ku Allah, dijamin kana rakatna Allah, sehingga setan itu berjanji salamina bade ngagoda manusia. Jadi setan teh tugasna ngagoda manusia, nyilakakeun jalma, neangan batur ajang hirup di neraka. Memang itu tugasna setan, ulah nyalahkeun setan, da kitu pagaweana setan mah. Nu disalahkeun saha? Urang nahadaek ngagoda, urang nahadaek nurutkeun, nah urang daek ngilu, da eta mah pagawean setan. Begitu setan nyarios, ya Allah, kuring moal eureun ngagoda Adam jeung anak incu Adam, Allah pun nyarios ka eta iblis, ka eta setan, anjeun diizinkeun ngagoda Adam jeung anakna jeung incuna, tapi kaula moal eureun ngahampura setiap Adam jeung incu Adam, tegasna manusia salagi anjeunna menta keneh hampura ka kaula. Seandaina hirupna 1000 tahun pinuh ku dosa, zina, maling, mabok, judi dilakukeun, sak detik sebelum napasna keluar anjeunna menta hampura ka Gusti Allah, tetep ku kaula bakal dihampura cik pangeran. Jadi alhamdulillah setan moal eureun ngagoda urang, Allah pun moal eureun ngahampura ka setiap jalma anu ngalakukeun dosa. Alhamdulillah. Maka hajeun geus saur Habib Umar mah ibu tong sok disebutkeun tobat sambal. Ulah disebutkeun jangan tobat ge dosa-dosa deui mah. Jangan ayeuna istighfar ge ari teureun dosa mah tong dianggap aya nu nyarios kitu. Urang terus ngalakukeun dosa lain terus maksudna lanjutkeun. Ulah aya diniatan mah, ulah aya direncanakeun mah, tegasna moal aya jalma nu bisa eureun tina dosa, moal aya jalma nu leupas tina dosa. Da jalma mah al insan mahalul khoto'u wa nisyan. Jalma itu tempat salah, jalma itu tempat bohong. Ditaros di dieu, Bo. Aya nu bisa eureun dosa aya. Aya nu bisa eureun maksiat aya. Asal ngomongkeun. Bisa eureun teu? Moal bisa aya nu eureun dosa. Moal bisa aya nu eureun maksiat, tapi urang ulah eureun tobat ka Gusti Allah. 1000 kali urang dosa, 1000 kali urang tobat. Terus bae pak kuat-kuat ngelehkeun setan, pak kuat-kuat supaya urang teu putus asa ka Gusti Allah. Jadi sabenerna ibu tugas setan itu sabenerna tugas setan itu ngajak loba batur di neraka. Lain supaya jalma itu di dunia itu kumaha namina teh. Jadi godaan setan itu beda-beda. Jalma sampai ke mabok contohnya itu lain tujuan setan, karena mabokna lain. Jalma judi misalnya itu lain tujuan setan, karena judi lain.
Tujuan setan itu adalah supaya jalma itu putus asa tina rahmatna Gusti Allah. Ngan biasa nak lamun jalma tos mabok tos judi sok ngarasa dirina kotor, sok ngarasa dirina teu pantes menang rahmat Gusti Allah. Tujuanna eta, tujuanna supaya ngarasa teu menang rahmatna Gusti Allah. Eta tujuanna mah. Matakan godaan teh beda-beda. Lamun ayeuna nu digodana santri lain dititah mabok, lain dititah judi. Dan semua bisa dititah mabok na santri na. Dititah naon supaya dititah dirina nyelewengkeun ilmuna. Supaya teu daek ngamanfaatkeun ilmuna. Da dawuhan Rasul man katimal ilmu mal'unun sing sajalma nu nyumputkeun ilmu dilaknat. Beda godaan. Kumaha godaan kagolongan para pejabat geus lain mabok, geus lain judi dan ngalarang justru eta mah supaya teu adil dina menghadapi masyarakat rakyatna. Kumaha godaan ayeuna setan ka para pedagang supaya teu jujur dina jujualanana. Kumaha godaan ka kiai ka ulama supaya sombong ku ilmuna, ngarasa bisa ngarasa aing, kadituna hayang dihargaan, hayang dihormatan, jeung kadituna hayang diamplopan deui. Dijualan ilmu teh eta godaan setan, godaan rupa-rupa. Jadi setiap jamaah bedaan level godaan, beda bentuknya. Urang ayeuna ibu sebagai ibu rumah tangga digoda supaya itu taat turun anu jadi salaki atawa supaya budakna sebagai amanat di Gusti Allah teu dijalankeun kana naon jalan hak anu dipikaridho ku Gusti Allah. Sebagai salaki digoda deui ku setan supaya teu daek nganafkahan, supaya amanat istri atau nabi putrakna itu dijalankan dina jalan anu dipikaridho ku Allah. Beda-beda godaan teh, beda-beda. Sampai keun ayeuna jalmi tukang sujud, tukang puasa pun setan moal eureun ngagoda supaya sujudna, salatna ngarasa menang kakuatan dirina, menang pangabisa dirina, lain ngarasa menang pertolongan di Gusti Allah. Oh, masya Allah. Begitu beratna urang ngaharupan kahirupan anu pinuh ujian pinuh godaan, maka urang tinggal balik ke Allah, tinggal minta hampura ka Gusti Allah. Tong pernah ngarasa diri itu pantes dina menang rahmatna Gusti Allah, tapi terus kurang sing yakin bahwa Allah itu anu bageur, Allah itu teu pernah eureun ngahampura ka setiap jalma anu minta hampura, teu pernah eureun ngangkatkeun derajat ka setiap jalma anu ngaharepkeun karidoan derajat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhan Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu mir rahmatillah. Hei hamba-hamba kaula, aranjeun ulah berputus asa kusabab kagorengan aranjeun, jeung ulah berputus asa kana rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha salarasna Allah yaghfiru anu ngahampura dunuba jami'a kana setiap dosa sakabehna. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu dat anu ngahampura ka setiap dosa-dosa hamba Allah. Para kasukuan wargi sadayana, kalarasan ayeuna urang aya dina sasi Rayagung bulan naon? Rayagung, kuning disebut Rayagung. Air raya teh hartosna hari raya, hari raya gung hartosna agung, hari raya anu agung.
adi urang hari raya anu rame teh bulan Ramadan nya ari di seluruh dunia nu aslina komo di Mekah mah anu rame hari raya teh nyaeta hari raya Idul Adha. Aya naon dina Idul Adha teh Ibu? Bu, lamun ayeuna ek lebaran kamari urang teh osok rame naon? Rame muncit. Benar? Muncit hayam, muncit embe, terus beli baju lebaran. Kira-kira eta teh diparentah teu ku pangeran? Teu dititah? Teu naon pernah teu dititah kieu. Ayeuna mah Ibu bulan hari raya Idul Adha nu aran muncit teh dititah ku pangeran. Barade muncit teh. Ayeuna teu dititah mani dinas. Ayeuna dititah henteu. Jika mau eta nu ngomong arek moal boang sarua. Kunaon urang korban aya naon dina Idul Adha abdi sok nyaritakeun ieu. Bu anu populer terkenal dina bulan Idul Adha teh saha? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam setiap tahun dikenang tempatna, perilakuna, tingkahna dina Al-Qur'an ku Allah disebutkeun Abul Anbiya, bapakna para nabi, Khalilullah, kekasih Allah. Malah dina syariat umat Nabi Muhammad pun setiap tahun dijalankan, termasuk dina sholat 5 waktu urang sok diaos shalawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Disebutkeun kunaon sih aya nu spesial naon di Nabi Ibrahim teh sehingga ku Allah itu mari diidolakeun ku setiap manusia, diperingati unggal tahunna da ieu teh keur memperingati kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mekah bangunan tilas Nabi Ibrahim, perjalanan Safa Marwah nyaeta dina keluarga Nabi Ibrahim. Malah ayeuna aya korban pun nu dipencit anu asalna putra Nabi Ibrahim. Mari dikenang. Geuning cenah teu aya unggal tahun anu nyaritakeun ayeuna mengenang sapertos Nabi Yusuf anu pangkasetna, atawa Nabi Daud anu ngalawan Raja Daud, atawa Nabi Musa anu ngalawan Fir'aun sehingga ngabelah laut, atau Nabi sapertos Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja jin, raja jama, raja hewan, raja makhluk-makhluk anu diciptakeun ku Allah. Tapi malah anu dikenang teh geuning Nabi Ibrahim. Ibu, Nabi Ibrahim itu anu dikisahkeun datangkeun ka ayeuna anu dikenang lain kumaha gagah keur perangna, lain bisa ngaleungitna, lain ku gagah bisa ngalawan musuh ribuan lain. Justru kisah Nabi Ibrahim itu kusabab menyangkut jeung keluarga. Bo anu dipikat cinta ku urang satu acan dunia jeung anu sanesna pasti saha? Keluarga. Keluarga itu ibu Nabi Ibrahim diuji tentang keluarga ku Gusti Allah anu lulus bisa tetap pandangan ka Allah, tetap mayungkeun Allah, ngaheulakeun Allah sekalipun diujina ke keluarga. Nabi Ibrahim teh istrina teh di antawisna Siti Sarah sareng Siti Hajar.
Kumaha tuh kiwang kisahkeun saeutik. Jadi Nabi Ibrahim teh ibu gaduh istri saha Siti Sarah sareng Siti Hajar. Mani resep eta ka Siti Sarah teh ngan teu gaduh putra. Saur wartos di antawisna riwayat mah 60 tahun aya menyebutkeun 40 tahun can gaduh putra. Sedangkan aya dina rumah tangga anu diidamkeun teh eta seorang putra. Seorang putra anu diidamkeun teh. Ayeuna akhirna eta Siti Sarah ku sabab teu gaduh bae putra Nabi Ibrahim. Ieu mah digareun kieu parwe. Tekan tempo kararaina ge dieu mah. Sieun heueuh. Akhirnya ditawisan ku Siti Sarah teh istri atuh manawi hoyong gaduh putra mah mangga kakak nikah deui. Bu Siti Sarah aya tahoyong Nabi Ibrahim henteu kacumponan ti Siti Sarah teh ditawisan nikah deui lain Nabi Ibrahim nuhunkeun kira-kira ibu tolak asli cari taros. Ibu teh contohna gaduh putra hiji da dua bae cenah. Ai pamugeta hayangeun keneh. Gaduh putra atawa mun teu gaduh putra mah komo deui kira-kira eta kumaha salaki. Ai dikumahakeun diantep kayak kita warang deui. Nabi Ibrahim ku keikhlasan Siti Sarah akhirna nikah deui sareng Siti Hajar. Tos 40 tahun rumah tanggi can gaduh putra, ayeuna gaduh putra. Pertama Nabi Ismail alaihi salam. Resepna Nabi Ibrahim kanu jadi putra sehingga anjeunna tah karos meureun ibu gaduh putra pertama kaos kumaha sehingga pohon ka Gusti Allah hilap deui kan merekna teu pira pohonna mangan sareret. Aduh keur salat Nabi Ibrahim teh teras teh aya putrana kapayuneun ngareret panonna hatekna pohon ka Gusti. Aya nabi mah teu pernah pohon ka pangeran kareret. Hiji anu kadua masalahna Siti Sarah teh sami jami cemburu sabab kumaha damani catet sareng Siti Hajar wajar da eta anu pertama gaduh putra tina rumah tanggana anu akhirna kumaha Siti Sarah janten cemburu tah bising tina rumah tanggana kumaha teh akhirna Nabi Ibrahim teh wangsulan ka Gusti Allah kedah kumaha saur Nabi Ibrahim anjeun wayahna kudu putra jeung kedah nyimpen ngajauhkeun Siti Hajar sareng Nabi Ismail bayina di hiji dataran padang pasir tandus eueuh tatangkalan mah aya hiji tangkal hormat di dinya. Bu sepintas masalah kitu kagila-gila teuing eta ngeunda awewena di mana di kebon. Ibu mah kamu boro dituna di kebon, dituna di pasar ge panasna teh. Nu loba batur loba jalma. Disimpan di hiji padang. Tapi kumaha saking Nabi Ibrahim izin ka Gusti Allah dituturkeun paretah Gusti Allah. Tangtos Nabi Ibrahim ge manusia jalmi sarua jeung urang sok dahar sok sare boga nafsu ceurik hatena. Abdi ningali istri udur bae ge mani pusing kos kumaha. Ieu kudu ditunda di kebon. Nangis Nabi Ibrahim sebagai manusia anu anjeunna boga deudeuh nafsu ya Allah, tapi ieu karena perintah Allah dijalankeun. Eta perintah Gusti Allah. Masya Allah. Moal aya kana masalah kitu teh ibu. Kajian teuing ayeuna perintah Allah dingkekeun penting mah datang sieun ku istri heula.
Bo ari pamaget sieun ku istrina tas sieun ku pangeranna zaman ayeuna cuk istri ayeuna sok aya cobaan dan masjid mah da karosong eta teh arentah pangeranna mah bener. Tapi kumaha Nabi Ibrahim ayeuna anjeunna tos nyimpen eta Siti Hajar ku bageurna ibu ku sabab eta apal parentah Allah wios dina di pohon oge ceuk Siti Hajar mangga abdi turut ku sabab eta parentah Gusti Allah. Sekian waktu singkatna ieu carita Nabi Ibrahim ngarasa kangen ngarasa rindu ka ujang Ismail kanu janten putratna anjeunna akhirna diwidian ku Gusti Allah piwarang nepangan Nabi Ismail alaihi salam. Dongkap ka tempat eta Siti Hajar ibu dateng hambak tos ditinggalkeun ku salaki oge tos dijauhkeun sabab apal parentah Gusti Allah. Bageurna Nabi Ibrahim Siti Hajar sapertos kitu salagi itu parentah Allah mangga kami turut salagi itu adalah syariat Allah mangga kami turut. Akhirna kumaha Nabi Ibrahim nepangan Nabi Ismail entos pujian ibu Nabi Ismail teh akhirna kumaha nya kasep dedegna soleh jauh di kolot ge tetep Nabi Ismail kanu jadi bapak sebagai Nabi Ibrahim teu hambak teu kumaha da apal parentah Gusti Allah. Akhirna geger sepeta ningali dedeg anu sakitu kasepna Nabi Ibrahim randai di wae kanu jadi budak teh rada poho deui ka pangeran teh. Akhirna kumaha ceuk Allah dina impenan bahwa Nabi Ismail kudu dipencit ge heula. Ceuk Nabi Ibrahim teh mah nya kudu muncit budakna. Keesukana Allah masihan wahyu deui dina impenan sampai ka 3 peuting berturut-turut ieu Nabi Ismail dina impenanna kedah dipencit. Berarti ieu benar parentah Gusti Allah. Mau digoda di dinya lain Nabi Ibrahim kumpul supaya Nabi Ibrahim tong dijalankeun nu kitu mah piragu parentah pangeran. Pangeran itu lain ek nempokeun syariat mencitna tapi hoyong ningalikeun pengorbanan Nabi Ibrahim saha nu diutamikeunana apakah putrana atawa parentah pangeran. Hoyong ditingali kesungguhanna. Akhirna kumaha? Nu digoda ke ibu istrina wah atuh komo istrina bu urang apangkeun budak-budak teu dijajanan bae ku salakina nya mani ngawet pek wae bapana maneh eta jajan budak ujung kucing ieu mah ayeuna kumaha meureun mana kitu ge mangga kakak ngagurang parentah Allah mah eta budak dipencit. Bayangkeun ibu dina keur ngariung teh mun urang ngameureunya bari ngajabur di dinya aya boleh capul bari ngalobrol itu sujang kudu dipencit kumaha ngalobrol kitu teh dina aya di bumi eta harutna kumaha eta ceuri kumaha Nabi Ismail eta setan geus teu bisa ngagoda. Ayeuna dongkap ka Nabi Ismail aya maneh teh baheula geuleutik ku bapa maneh dijauhkeun. Ayeuna sakalina geus papangis gede keur mah teu dijajanan sagala rupa kudu dipencit geraku diturutkeun. Ceuk Nabi Ismail eta parentah Gusti Allah. Kumaha ceuk Nabi Ismail mangga Bapak lamun eta parentah Allah jalankeun. Ibu Nabi Ibrahim dititah mencit nu jadi budakna mikir ngan 3 poe. Ngan sabaraha poe? 3 poe ditah ngorbankeun Nabi Ismail. Urang ibu dititah mencit ibah hiji mikirna mari tahun-tahun urang geus sabaraha tahun mikirna ngodak lain tuh hayang kurang hayang mah hayang aya mah hayang mah ibu meser baikna anu teu meser mah berarti teu hayang ngodak pirang penting dikit eta HP mah da kapeser beres aku ibae meureun can aya pertolongan Gusti Allah. Naon sababna? Da urang teu hayang menang pitulung Gusti Allah. Sing hayang menang pitulung Allah, ame ku Allah dimudahkeun. Kembali deui ka Nabi Ibrahim alaihissalam.
Eta anu matak jadi terkenal Nabi Ibrahim dititah mencit budak tilu poe mikirna dipencit budak begitu dipencit eta kedau kana leherna Nabi Ismail alaihissalam ku Allah digentian umbe akhirna didinya lah cek Allah Ibrahim cekap anjeun geus ngorbankeun istri nu dipika cinta ku anjeun geus ngorbankeun putra anu dipika deudeuh dipika cinta ku anjeun sakitu solehna sakitu deudeuhna sakitu bageurna sakitu kasepna malah pangkat lagi soleh tetep ku anjeun dikorbankeun demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirna cekaplah ayeuna digentosan umbe ayeuna sampai ka aya syariat urang eta sunah korban embe tuh urang mah tong boro-boro budak sasoleh Nabi Ismail leres tong boro-boro budak saganteng Nabi Ismail budak urang mah anu nyaminta jajan bae badeunya bangor pamani resep kacida maninya kacida leres tapi urang mada maninya eta dikembalikeun kana jalan Allah urang ujang kajen teu maos ge da parek bising hujan karunya wae ka budak teh leres padahal mah eta budak teh titipan Gusti Allah damelan Gusti ai budak anu dibumi teh ibu pernah teu ibu boga hayang budak rencana awewe jeung lalaki kahayang urang pernah rupa budak urang meunang urang lain soratna meunang urang lain rupana meunang urang lain dedegna meunang urang lain bising ceulina meunang ibu lain atuh geuning dia aku urang lain urang eta teh titipan Gusti apa nanaon urang mangan saukur apa mereka tuangan mereka hareum terus dihuapkeun teu apal prosesna teu apal ngagedeanna teu apal urang sabab kumaha da memang nu Allah da memang diurus ku Allah maka urang nu katitipana wajib dikembalikeun kana jalan anu diparentahkeun ku Gusti Allah maka sing saimbang minimal saimbang jung eka mana baik ek sakola mangga ek jadi presiden ek jadi pejabat mangga ngan emot agama na kudu dikembalikeun kana agama Islam kana syariat Nabi Muhammad jeung dijalankeun naon anu dilakukeunana karena hayang meunang karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala meureun mun jadi pemimpin nu adil supaya meunang ridho Allah lamun jadi dokterna kudu jadi tukang tutulung karena menang karidhoan Allah mun jadi kiai na meureun jadi kiai menyebarkan ilmu karena hayang menang karidhoan Allah mun jadi pedagang na meureun hayang mulungan anu hayang ngabantosan setiap jalmi karena menang hayang menang karidhoan Allah milarian nafkah nu kumaha bae ek damel mah ka mana bae ek kerja nu kumaha bae mangga asal sesuai jeung aturan Gusti Allah sabab urang teh pada hakikatna hirup teh keur menuju Gusti Allah anu pada akhirna urang teh diumumkeun ku pamadin innalillahi wa inna ilaihi raji'un ayeuna urang ngariung di dieu teh teu aya sanes semata-mata karena pertolongan Allah pitulung Allah dilumpangkeun ku Allah ku taufik sareng hidayahna Allah maka urang bersyukur ka Gusti Allah dina ieu waktos dibabarinan nikmat agama nikmat iman ku buktosna nyaeta urang tiasa ngariung di tempat pamudah-mudahan sakali deui ku ngariungna di ieu tempat mudah-mudahan sebagai ciciren bahwa urang aya dina karidhoan Allah Subhanahu wa ta'ala sakitu panginten